bayar hutang kasih Nyai bukan ayah si Nyai nage 10.000 ini naik duit na ya nah pacar teh ama oh suka ayah di sini nage deh oh gimana ya ayah kebenaran ka dia teh beneran bayar hutang teh ya nang deh bayar hutang teh bocor oh kamar ya teh ya boga duit ya anu goceng teh hiji nah sih teh goceng kapan sih nganyuk teh opat banget main anu goceng hungkul anu saminggu 2 anu sehari hiji anu ya anu 12 jam dah hiji nu kamari nu nutupkeun pura ka bayar nu goceng ya kan hitungan abdi mah eta hiji wa poho beurna poho naon tukang dagang mah cuy sateh mau benang kabohongan ingetan anu 5.000 nganyuk teh hiji pangkaneurina pangheulana nu mingguan 2 anu saminggu anu sehari hiji nu 8.000 anu eta we nu 6.000 12 nganyuk naga da hiji sia mah sok ngalieur nu dagang mah mau benang kalieurkeun mah tanyakeun nu dagang mah saha-saha ge coy najan jelema 10 siki eta voucher hiji nu nganyuk ingeun coy tuh mah bayar hutangna rek nu goceng hungkul cenah nu goceng nganyukna goceng nganyukna nu hiji nganyukna mah hiji anu heuh teh poho hiji anu goceng anu samingguan 2 anu harian hiji mah nganyukna teh anu eta we nu 12 jam hiji kamari pamari goceng hiji anu kamari ieu mah masih eta mah pohoan nu geus kaliwat mah hayo nganyukan anu oh ingetanana kumaha eta mah ni pohon teh da dituliskeun ataupun berenang sebelah eta mah inget nu 5.000 nah anu 5.000 nyokot teh hiji nu paneuri maneh mah ingetna ada siapa bakal eta mah ieu si bayar geus si bayar ha bayarna nganyuk deh hiji anu goceng murah hiji si eta merenan mah boga hutang tukang dagang mah coy nya mah coy anu dagang mah mun dagang baso tukang dagang baso misalna nu meuli teh 20 urang tah anu bayar teh hiji kanyahoan tukang dagang mah coy da mungun dirugikeun da pungul ge hiji mang eta na ge wah kieu boga hutang pohoan cenah ieu tukang dagang padahal mah pohoan tukang dagang mah coy aya mah yang dirugikeun we pulang ngarugikeun batur mung dirugikeun mung goceng kitu 10.000